mitra-mitra pemirsa, di like, di komen, sarang di subscribe channel Dongeng Mang Guru. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui naraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Bengkok Sinembah. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-30. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, saasupna kawangunan gedong anu pohara agrengna, kalayan teu itu ieu heula, Neng Nita langsung bae diajak karohangan kamar anu pohara hadena, ranjang anu badag sarta weweg dina amparan sepre sutrana geus diawuran mangrupaning kekembangan. Digigireun eta risbang ngajentul hiji arca dina wanda buta. Sakedapan mah Neng Nita jeung eta jajaka ngan saukur pating jaranteng dina deukeut ranjang, kituna teh bari silih teuteup kalayan paneuteub anu sarua gegeutna. Nyeh eta jajaka ngajak seuri dibales ku imut Neng Nita anu pohara kareueutna. Regayeng eta jajaka mangku Neng Nita sok digolerkeun dina luhur ranjang. Kalayan teu leupas neuteub kageulisan manoja anu keur aya di gigireunana, canggeusna milu ngagoler mah si jajaka langsung bae numpangkeun pingpingna kana awak Neng Nita. Ari Neng Nita mah ngan saukur gulunya gelenyu siga anu geus pasrah kana naon-naon anu rek dilakukeun ku jajaka kasep anu harita geus mimiti ngagalentoran kana pipina. Ragamang leungeun si jajaka mimiti jarambah nyasaran sampulurna awak Neng Nita. Neng Nita oge ari lila mah jadi pipilueun neangan cekeleun anu aya dina awak eta si jajaka. Silih rontok, silih ledot, nepi ka entukna mah papoket nyacapkeun kapanasaran birahina. Teu lila antarana pakaian anu dialung-alungkeun pating kalayang sarta pating lalumbuk dina lante kamar. Salambar pakaian sacara teu dihaja nyangsang sarta nutupan panon arca. Hegak ambekan jeung haros-hosna galura birahi dak dubadakan jadi saheng ka saantero eta rohangan, awor jeung reketna soraris bang anu beuki lila beuki ngarepan. Pohara lilana Neng Nita jeung eta jajaka angkleng-angklengan ngambah sagara birahi, nepi ka entukna mah duanana ngalampreh dina kaayaan awak anu jalibrug ku kesang. Haha, akang ngarasa sugema. Biasana mah karek sakedeung oge cakur wanoja anu disarean ku akang mah geus tilar dunya. Paroman eta jajaka nembongkeun ka sugema. Ari Neng Nita mah ngan saukur imut kalayan nembongkeun paroman beungeut anu sarua sugemana. Geus tiba heula akang mah hayang nepi ka ngarasa sugema kieu teh. Ngan karek ayeuna ari manggihan awewe bangsa manusia anu sanggup ngimbangan kagagahan akang mah. Akang geus lila hayang boga katurunan, tapi pantarang ari nyarean bangsa siluman deui mah sabab kekuatan jeung kasakten akang bakal ngurangan leuwih ti satengahna. Kalayan tekung si ditanya heula, eta jajaka anu tayohna mah lain bangsa manusia nepikeun rusiah dirina ka Neng Nita. Siga samemehna ari Neng Nita mangan saukur nembalan ku imut.
Kira-kirana daek saupama maneh jadi pamajikan kuring, tanya si Jajaka kalayan Daria pisan. Neng Nita mah ngan saukur unggek deui dibarengan ku imut. Tapi moal sieun saupama kuring geus ngajirim dina wujud asli. Neng Nita nembalan ku gideugna, kituna teh bari teu waleh dibarengan ku imut kareueutna. Heug ari kitu mah, ayeuna kuring rek robah jirim kana wujud anu asli. Tapi lamun maneh sieun, mangka ku kuring baris dipaehan. Meh bareng jeung tungtung kecapna, ujug-ujug les. Wujud Jajaka kasep dak dubadakan leungit, sarta robah jadi wujud buta anu pohara pi kagilaeunana. Anu tetela geuning eta buta teh tayalian ti si Mungkara. Neng Nita teu ngomong-ngomong ngan saukur nembalan ku gideug anu dibarengan ku maledogeun imutna ka eta buta. Wah, syukur ari maneh bisa narima wujud kuring anu asli mah. Disemet ayeuna maneh ku kuring dijadikeun pamajikan. Rek cicing di alam manusia, rek cicing di dieu oge pek teh teuing. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, siga samemehna deui wae. Ari Neng Nita mangan saukur sura-seuri bari ngusapan leungeun si Mungkara. Sakedapan mah rada kurang kerung si Mungkara teh, mangsa netep batu ali anu napel dina ramona Neng Nita. Tapi teu kateterusan kituna teh, malah mindahkeun paneutepna kana beungeut Neng Nita. Kituna teh dibarengan ku ngusapan sirah kalayan siga anu pinuh ku rasa kanyaah. Wah, hayang deui. Tetep si Mungkara ngandung panangtang. Neng Nita ngan saukur unggek dibarengan ku imut. Si Mungkara lelengakan siga anu ngeunah pisan. Geus kitu mah duanana papuket deui kalayan leuwih rosa batan samemehna. Neng Nita saeutik oge siga anu teu kapangaruhan ku robahna dedegan si Mungkara anu geus ngajirim dina wujud anu aslina. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, mangsa si Mungkara jeung Neng Nita keur teteleuman dina endahna sawarga dunya. Di tempat sejen mah kalayan masih kena dina mangsa anu sarua. Ulin jeung Paodang mah harita keur hoghag bari kota tangko teteng kasaban rohangan neangan Neng Nita anu jadi anakna. Mustahil jang lili muja ka buta mah. Komo nepi ka tega nyebakeun anak urang, ceuk Paodang. Keukeuh teu percaya mangsa pamajikanana ngabejakeun perkara jang lili anu sabenerna. Percuma rek kabejaan oge da moal percaya. Paling oge malah disebut mitena, sabab sia mah geus kapireupeun teuing kudunya. Tong mah basa keur aya keneh si Nita, dalah ayeuna oge sepisan percayana. Lebok sia tah emas jeung duit pamere si Lili. Si Nita eueuh mah aing oge teu hayang hirup deui jeung sia. Dibarengan ku ceurik, Bulin siga anu hayang nembleuhkeun sagala kasalahan anu nyababkeun eueuhna Neng Nita ka salakina. Nita, hampura Bapa Nita. Antuk nama Paodang ngaguk-guk bari nyuuh di tepas imah. Bulin jeung Paodang nyaruuh sarta pating garuk-guk jeung nyambat anakna. Jijing heula jen, can waktunya, ceuk si Cungkring. Anu tetela keur nalingakeun pamolah Paodang jeung pamajikanana gancang ngahalangan lalembutan Jang Surya anu rek ngojengkang ngadeuketan dua jalma anu keur ngumbar cimata. Kudu kumaha atuh urang teh ayeuna nyi, ceuk Paodang tetep ka pamajikanana. Kituna teh kalayan masih keneh dina kaayaan ngumbar cimata. Jadi tanggung jawab sia ieu mah. Jung ari teh era mah minta pitulung ka Jang Surya kabogoh si Nita anu salila ieu sok dihina sarta dijejeleh ku sia. Amarah Bulin siga anu hese pisan lelerna. Teu kungsi ngomong deui kalayan masih keneh dina kaayaan inghak-inghakan. Paodang ngagedig ninggalkeun pamajikanana anu maksudna mah rek minta pitulung ka Jang Surya belaan ngarumpak rasa ka era alatan banget nyaah ka Neng Nita anu jadi anakna.
Jung ayahnya mah balik heula jen, cek si cungkring. Mangsa Pak Odang geus kaluar ti buruan imahna. Jang Surya ngan saukur unggek, anu saterusna mah ngabelesat ninggalkeun eta tempat. Ari Pak Odang siga nu hayang buru-buru nepi, kalayan masih keneh dina kaayaan ceurik, lelumpatan muru ka imahna Kang Anan. Jang Surya, Jang Surya. Sanapina ka imah Kang Anan teh, Pak Odang langsung ngagedoran panto dibarengan ku kekeleuweuhan nyalukan ka Jang Surya. Teu lila antarana kaayaan di jero imah anu satadina geus parawek, lampuna bruy-bray caraang deui, disusul ku lengkah suku anu siga gagancangan muru kana panto anu harita keur digedoran ku Pak Odang. Bray panto aya nu muka, disusul ku Kang Anan anu ngelolkeun sirahna. Pak Odang, aya naon Pak? Cek Kang Anan kurang kerung, netep ka Pak Odang anu masih keneh inghak-inghakan. Jang Surya mana Nan? Cek Pak Odang pohar hari weus-weusna. Aya nuju kolam Pak, ayo atuh kalebat heula, tembal Kang Anan. Kituna teh bari gura-giru miheulaan ngalengkahkeun sukuna. Pak Odang tekung sinemalan, gancang bae nuturkeun Kang Anan. Ari Nyi Sari anu tetela miluh hudang, malah ngajanteng bari kurang kerung netep ka Pak Odang. Sok salik heula Pak, abdi bade ngagugahkeun Jang Surya, cek Kang Anan. Sanapina ka patengahan, sanggeus Pak Odang diuk mah, gura-giru Kang Anan ngoloyong muru kamarna Jang Surya. Ya, udang heula ya, aya Pak Odang, cek Kang Anan. Bagedor kana panto kamar Jang Surya, tekung silila panto kamar aya nu muka. Aya naon Kang? Tanya Jang Surya siga anu lulungu. Itu aya Pak Odang, njuk campeurkeun, karunya ceurik ya. Yeh, nangis kunaon Kang? Cek Jang Surya api-api teu nyaho. Nya teuing atuh, njuk gue tanyakeun ku sorangan. Geus kitu mah Jang Surya ngoloyong ka patengahan, dituturkeun ku Kang Anan. Jang Surya, cek Pak Odang langsung cengkat mangsa nempo Jang Surya teh. Ngan dareg-deg gabrug, siga anu ngadadak eueuh jiwa kalalakianana. Pak Odang ngagabrug sarta ngagupuk dina rangkulan Jajaka anu salila ieu mindeng dijejeleh ku dirina. Hampura kasalahan Bapa Jang, jeung muga Jang Surya daek nulungan si Nita, cek Pak Odang dina sela-sela ngagukukna. Kunaon Neng Nita Pak? Cek Nyi Sari anu tadi ngan saukur kurang kerung nempokeun pamolah Pak Odang. Siga anu pohara rewaseunana, mangsa Pak Odang menta pitulung pikeun Neng Nita teh. Si Nita disebakeun ka buta, tembal Pak Odang bari inghak-inghakan. Teu beda we jeung budak leutik, mangsa kahayangna teu digugu ku nu jadi kolotna. Disebakeun ka buta, Kang Anan jeung Nyi Sari pohara ngarenjagna. Sok salik heula Pak, kumaha ieu teh jujutanana, cek Jang Surya api-api teu nyaho. Sanggeusna diuk deui mah kalayan dibarung ku inghak-inghakan. Ngan dadak-dak we Pak Odang nyaritakeun perkara Neng Nita anu nurutkeun keterangan ti pamajikanana mah nya pajar teh eta oge beja ti Mama Haji Orid. Cenah mah Neng Nita teh disebakeun ka buta ku Jang Lili anu minangka calon salakina. Sajaroning Pak Odang nyaritakeun perkara disebakeunana Neng Nita teh, Nyi Sari jeung Kang Anan mah pohara ngajarang hokna. Waduh, nu leres ieu teh Pak, cek Jang Surya ngagebeg siga anu nya. Nya Jang, tulungan si Nita Jang, hampura segala kesalahan Bapa Jang. Saupama si Nita bisa disalametkeun mah, kok Bapa marido saupama hidup hayang jadi salagi si Nita oge, cek Pak Odang leuwa-leuwe. Hayu atuh urang ka bumi Bapa saenggalna, ajakna Jang Surya. Pak Odang gancang cengkat tina diukna, tapi teu langsung ngalengkahkeun sukuna, malah ret ka Nyi Sari jeung ka Kang Anan. Nyi Sari oge Jang Anan, hampura Bapa oge loba pisan kasalahan ka hidup duaan, cek Pak Odang dina kaayaan Cimata anu masih keneh can saat-saat. Mohon Pak, dihapunten pisan ku abdi mah, keun we perkawis eta mah, ayeuna mah mending saenggalna nulungan heula Neng Nita. Nuhun pisan Jang Anan. Kang Anan ngan saukur unggek, Nyi Sari oge pipilueun unggek. Geus kitu mah Pak Odang, Jang Surya jeung Kang Anan gura-giru muru ka imahna Pak Odang. Ari Nyi Sari mah titah ngadaguan di imah maturan Jang Radi anu geus ngagebra. Sanepina ka imah Pak Odang, Bolin masih keneh ngaguk-guk di tepas imah. Ari Kang Anan malah kurang kerung mangsa nempo si cungkring anu mapag dirina ku basa isyarat ku jalan ngantelkeun curug kana bibirna. Beki kurang kerung deui wae Kang Anan,
mangsa Pojang Surya anu unggek bari nyumputkeun seurina, mangsa si Cungkring ngacungkeun jempol ka tuhuna. Tong hilap mitra-mitra pemirtup, di like, di komen, sareng di subscribe channel Dongeng Mangguru. Hatur nuhun. Tong hilap mitra-mitra pemirtup, di like, di komen, sareng di subscribe channel Dongeng Mangguru. Hatur nuhun. Mitra-mitra pemirtup Dongeng Mangguru, sadatangna Jang Surya, bolin mah pohara curing hakna. Jang Surya, tulungan sini ta Jang tulungan. Cek Bulin ngaguk-guk ngarangkul suku Jang Surya. Anu karek nepi ka tepas imah. Mohon nanging tong kikian Bu teu sae, tembal Jang Surya. Kitu nate bari gancang dongko pikeun ngahudangkeun Bulin. Tulungan sini ta Jang tulungan. Cek Bulin tanggah dina kaayaan inghak-inghakan. Mohon Bu, ayo atuh urang dilebet nyariosna di dieu mah tiris. Sanggeus Bulin cengkat mah sararea arasup ka jero imah gek ngariung dina kursi. Tos lami Neng Nita ilang nate, cek Jang Surya rutret ka Bulin jeung ka Pak Odang. Geus leuwih 2 jam Jang. Tadi teh basa bapa jeung pemajikan keur sarare kadenge jeritna si Nita ari barang ditempo. Si Nita geus eueuh, tembal Pak Odang kalayan masih keneh sisimeukeun. Gara-gara maneh da ieu mah. Pokona lamun si Nita teu salamet, kami mah teh yang hiji deui jeung maneh. Codok Bulin anu tutunjuk meh antel kana irungna Pak Odang. Atuh da aing oge teu nyaho sarnyi. Apaan maneh mah ngabejaan oge karek tadi. Cek Pak Odang malik nyorongot. Kitu nate bari nepak leungeun pamajikanana. Emangna lamun ku aing dibejaan ti angalna, rek percaya kitu, dasar aki-aki geus poekeun ku harta. Atos Bu atos. Ayeuna mah sanes waktosna silih tuding sareng silih salahkeun. Angguran mah saenggalna nulungan Neng Nita. Nempo Bulin jeung Pak Odang anu malah paloba-loba omong teh, Kang Anan gancang ngalalempeng deui kaayaan. Geus dikitukeun ku Kang Anan mah, Bulin jeung Pak Odang caricing deui. Sok sanajan ari Bulin mah masih keneh gudad-gadeud sarta dulak delek siga nu hayang nembongkeun ka ijid ka salakina. Ari ayeuna kudu kumaha atuh ya, cek Kang Anan ngareret ka Jang Surya. Teu kungsi nembalan, reup Jang Surya mah meureumkeun matana dibarengan ku kunyem-kunyem teuing naon anu dibacana. Kabeh mata jadi maranco neuteub ka Jang Surya. Kitu nate ari Bulin jeung Pak Odang mah diselang ku nyusutan sesa-sesa cimatana. Ari si Cungkring mangsa Jang Surya keur kitu teh gancang ngadeuketan ka Kang Anan. Anu saterusna mah harewosan satengah nompokeun bibirna kana ceulik Kang Anan. Pikeun sababaraha kedapan mah Kang Anan ngan saukur kurang kerung enggoni ngaregepkeun pangharewosna si Cungkring. Tapi antukna mah Kang Anan unggut-unggutan tandani ngarti. Sanggeusna si Cungkring rengseh harewosan, sakedapan mah Kang Anan ngabalieur pikeun nyumputkeun seurina
siga anu sieun katempon ku Bu Lin jeung ku Pak Odang. Kumaha Jang? Tanya Pak Odang mangsa Jang Surya geus beunta deui. Bahaya Pak. Neng Nita teh tos dibuleun ku kulit lumpia bade didamel karoket rupina mah. Bahaya Pak. Neng Nita teh tos dibuleun ku kulit lumpia bade didamel karoket rupina mah. Tembal Jang Surya kalian nembongkeun paroman anu pohara dariana. Waduh, kumaha tuh Jang? Cek Pak Odang siga anu pohara melangeunana. Tapi sini tanah hirup keneh Jang. Cek Bu Lin siga anu sarua salempangna. Alhamdulillah teu kantos dipencit heula Bu. Padahal ari biasana mah sok dipencit heula, getihna sok digalokeun sareng sambal kacang. Waduh, Nyai. Kalayan siga anu pohara kasieunanana, Pak Odang neuteup ka pamajikanana. Gancang tulungan atuh Jang. Ari Bu Lin mah malah nyarita ka Jang Surya. Kituna teh kalian siga nu beuki pohara melangna. Sajaroning Pak Odang jeung Bu Lin rampang rempeng nembongkeun ka sieun jeung ka hariwangna teh. Ari Kang Anan mah api-api babatukan. Padahal mah teu kuat nahan piseurieun. Alatan kagugu mangsa ngadenge kekecapan Jang Surya jeung pangaruhna ka Bu Lin katut ka Pak Odang. Wios perkawis Neng Nita mah janten urusan abdi. Ibu sareng bapa mah caralik we di bumi. Koncian we pantos sareng jandela sing parageuh. Cek Jang Surya ruteret ka Bu Lin jeung ka Pak Odang. Nuhun pisan atuh ari daek nulungan sini tah mah Jang. Sorot mata Pak Odang nembongkeun harepan. Jang Surya ngan saukur unggek. Sanggeusna amitan mah Jang Surya ngaleos ninggalkeun Bu Lin jeung Pak Odang. Kang Anan oge milu balik. Pajar teh melang ka anak jeung ka pamajikanana. Ari si Cungkring mah teu milu balik. Da keur saheula Anan mah memang pancen utamana teh jaga-jaga di imahna Pak Odang. Sanggeusna Kang Anan jeung Jang Surya pating laleos mah, Bu Lin gancang nurut kana parentah Jang Surya ngarori sarta ngoncian panto-panto jeung jandela-jandela anu aya di imahna. Ari Jang Surya jeung Kang Anan sakaluarna ti imah Pak Odang teh kebat bae marulang deui ka imahna. Lain sakalian we ditogean jeung ditahuan atuh ya. Ame jadi gehu. Cek Kang Anan siga anu kagugu keneh ku kecapan Jang Surya anu mere bewara palsu ngeunaan Neng Nita kanu jadi indung bapana. Kapala ngabohong Kang, paralun we ah. Nyakeun bae, da ari maksud utamana mah sangkan kolotan Neng Nita. Nya pangnapisan mah Pak Odang, sangkan babalik pikir sarta robah adatna. Jang Surya mah ngan saukur unggut-unggutan. Kituna teh bari dibarengan ku surungah serengeh keneh. Terus ka pasantren ayeuna ya? Tanya Kang Anan. Kituna teh bari rada ngagajeleng siga anu reuwas. Alatan aya bangkong anu rek katincak ku sukuna. Enjing we Kang, tos tunduh ayeuna mah. Meureun lila di pasantren aya. Nyadugi kakayaan tenang deui we Kang. Da saupamina Neng Nita langsung dipasrahkeun ka sepuhna mah ageng keneh resikona. Kahiji bilih si Lili sareng kulawargina nepangan ka bumina Neng Nita. Atuh kaduana bilih sandewara Nyi Komala anu malih rupa janten Neng Nita. Kabongkar ku si Mungkara anu tangtosna oge pasti ngamuk ari tos apaleun kana perkara anu salaresna mah Kang. Temal Jang Surya kituna teh bari rada ngalaunkeun heula lengkahna. Bener oge. Tapi nah eta buta teh beut bisa kabelajog ku Nyi Komala. Kepanan sakti ya. Di pasihan nambut batu alih pusaka ku Ki Cungkring. Janten enggoning robah wujud teh dekat tinggal wujud aslina ku bangsa lelembut oge. Tapi nah geuning basaku akang mah bisa katempo wujud aslina Nyi Komala teh masing keur make eta pusaka oge. Kapanan waktu sarita mah Nyi Komala oge teu acan diwartosan carana ku Ki Cungkring teh. Sajajalan Jang Surya jeung Kang Anan galecok ngagundamkeun perkara itu ieu nepi ka antukna mah teu karasa geus anjog deui kaburuan imah anu jadi jugjuganana. Isukna rebun-rebun keneh Jang Surya geus indit ka pasantren. Kalayan moal motor anyarna. Nyi Sari oge teu loba tatanya deui da memang geus dibejaan sagala rupana.
Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru dipoe kapoe waktu teu karasa nyerelekna komo ari dina kaayaan hate anu keur bungah mah teu jauh beda jeung si Mungkara anu tisaprak dibaturan ku Nyi Komala anu ngajirim dina wujud Neng Nita teh. Salila eta tara indit-inditan pisan ka mamana unggal usik pagaweanana getol ngaleukeunnan berkembang biak bit ngaleukeunnan ngupayakeun nyieun katurunan jeung Nyi Komala anu ngajirim dina wujud Neng Nita. Tapi ari dilakulila mah dina diri si Mungkara oge jadi tumubuh rasa curiga sabab disagigirin wujud Neng Nita anu pohara kuatna nggoni ngalayanan birahi dirina. Salila eta oge Neng Nita teu ngomong-ngomong mangsa diajak nyarita ku dirina. Wah, ari maneh kunaon? Diajak nyarita ku kuring teh tara nembalan ha? Tanyana si Mungkara sanggeusna make pakean sareng sena gulei dina ronde anu kalima. Neng Nita mah ngan saukur gideug. Jawab sia goblok. Si Mungkara mimiti kahudang amarahna. Neng Nita mah ngan saukur gideug. Kituna teh bari gancang undur-unduran nepi ka turunna tina luhur risbang. Wah, ngomong sia goblok. Ceuk si Mungkara nyorongot. Lamun kuring ngomong, mangka maneh bakal nyaho saha kuring anu sabenerna. Antuk namah Nyi Komala anu keur dina wujud Neng Nita daek nyarita. Dina kaayaan kitu ujug-ujug jeleg gebeg jeung nyana sareng sena ngomong kitu teh wujud Neng Nita anu pohara geulisna langsung robah jadi wujud anu pikagilaeun anu tayalian wujud aslina Nyi Komala. Ngan henteu siga ti heula ayeuna mah beuteungna henteu gorowong siga samemehna. Si goblok, si setan. Si Mungkara langsung muncak amarahna. Las dina tungtung serina jirim Nyi Komala ngiles teuing ka mana. Wah, si goblok rek lumpat ka mana oge. Ku aing mah bakal diberik sia. Dipodaran sia ku aing, dasar si goblok. Si Mungkara ngamuk ngalapungan sarta ngacak-ngacak risbang jeung sakur-sakur anu aya di eta rohangan. Wah, Charlie, sia geus wani-wani nipu ka aing ha. Beres hebat ti bangsa siluman. Dipodaran sia ku aing mah, dasar si setan. Dipodaran sia ku aing mah Charlie. Burih nyai, belesat. Wujud si Mungkara anu geus robah jadi cahaya beureum ngabelesat ninggalkeun kamarna anu geus paburantak sarta acak-acakan. Jeleg dina waktu anu teu lila oge si Mungkara geus aya di gigireun Jang Lili anu harita keur sare kalayan pohara pisan ti brana. Hudang sia goblok, hudang. Ceuk si Mungkara ngajenggut buuk Jang Lili. Jang Lili anu kahudangkeun sacara dadakan ukur agak ege bari pupuringisan nyekelan sirahna. Wah, sia geus kumaha nipu ka aing sia Charlie. Panon si Mungkara pohara buncelikna. Nipu kumaha juragan Uta? Tembal Jang Lili bari pupuringisan. Wah, sia geus beres hebat ti bangsa siluman. Anu minangka panterangan keur aing masih adeuleu. Kumaha maksudna Tuan Uta? Wah, setan, malah api-api balagung sia. Digayam sia ku aing mah ha. Amarah si Mungkara pohara ngabebelana. Lord, cirah si Mungkara dak dubadakan ngagedean. Jang Lili ngadeg-deg bakat ku kasieunan. Ampun, ju giriwil. gep, krauk. Kalayan tekung si sempet ngarengsekeun omonganana, awak Jang Lili kaburu dijungjungkeun sarta anu saterus nama dihuapkeun, sirahna dicetrok sarta digayem siga anu rangu pisan. Krapek. Awak Jang Lili anu geus eueuh sirahan sakarat kekerapekan, beureumna getih mancer tina palebah beuheung anu geus leupas tina sirahna. Lung, awak Jang Lili dialungkeun ka juru kamar, getih ngabayabah masihan lante eta rohangan. Puah! Si Mungkara ngaburakeun sirah Jang Lili anu meh geus bubuk jeung kabeh tulangna.
kayan di eta kamar jadi pohara pikagileunana getih otak jeung bubuk-bubuk tulang amuratel serta pabalatak di mana-mana. Malah mah aya siki panon Jang Lili anu gugulutukan tayoh nama teu kagayem ku si Mungkara. Si Mungkara lelenggakan, sat, canggeus eureun tina seurina, si Mungkara langsung ngarapetkeun dampaleungeunna sarta ditunda dina hareupeun dada. Gedur, wujud si Mungkara dak dubarakan robah jadi wujud seuneu anu ngabebelah, geretak. Kalayan pohara gancangna imah Jang Lili ngageretek kahuruan. Wah, tulung kahuruan. Lumpat. Sababara urang bade Jang Lili pating jararit pating koceak sarta paheula-heula lalumpatan pikeun nyalametkeun dirina. Teu lila antarana Sorabuk, belesat. cahaya beureum ngabelesat kaluar tina ngabebelana seuneu anu ngaduruk imahna Jang Lili. Cageula nya hei, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.